Ieu nyata aya boga HP butut teh lah, WA-an aing mah. Si Kedil ngomong. Dil. Dil. Mana gitu mah teh. Nyamung di rumah itu lah gitu. A few moments later. A few moments later. Gila aing si Kedil teh ka mana eueuh. Susul ka hareup ah. Gang we aya. Ningalian si Kedil teh ka dieu. Henteu, ka mana tuh nya euy. Eueuh. Nih, ente geus di mana? Ente geus di mana? Kurang di jangan tapi ke warung si Ui eueuh teu kapanggih. Rek naon gitu? Atuh ulin we. Rek nitah tadi nanti urang mah. Entah naon. Titah meuli kopi ka si Ui ka ditu. Rek nitah pangmeulikeun udud jeung kopi ka warung si Ui. Tadi nama teu kuat urang teh hayang ngopi. Geus can meulina. Canda ente nage eueuh. Mane meuli we atuh sakalian ari geus di warung UI mah. Mah kamari balik gawe hujanan. Oh, panyata pedah meuli baju leutik teuing. Balik sama aing tapi kan nyungsung kalinya. Kata si Beng. Beng. Cenah ente teh gering. Nah, kalah cicing di gardu ente mah. Kayaknya ada asa tiris. Sugan teh di kamar orang mah teh. Ari ente. Nya gering kunaon Beng ari ente. Naon nu karasa? Muriang panas tiris. Lamun barang dahar teh sok hayang nambah. Ah, eta mah beugi we. Yut, bangun cerankeun tiang. Tihang mana? Tiang gardu. Waro dieu. Ah, Waro dieu bisi nyaan. tarik ting teh sakieu. Sedang deal. Nama pindah ke Nagara deal. Bela dia lin. Udang atuh Beng tong diringkukeun wae. Yang Beng. Aduh. Sampura we urang mau bisa lila ngalongok teh nya, soalna aya acara di ka Subang. Ya naon ke Subang atuh. Nyaeta kabogo urang ngamari pesen hayang dodol Garut. Kitu we nya Beng nya, urang mau bisa lila ieu teh sing nuluy cager we lah ulah katutuluyan. Amin, Pak, atuh nuhun terus dah longok gitu teh. Ki sami Beng, ieu mata-mata teuing we jang ente nya. Heuh. Naon ieu teh? Ieu mah saeutik nya. Ayo mangga Beng. Beng sing tere cagernya. Alhamdulillah Gusti boga babaturan teh meuli balalager. Coba orang buka naon itu. Beng, ke lamun enteng geus cager, urang ngopi di masih kerdil yuk. Aduh, Pak.